Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Mang Ino dina dongeng Sunda Liwung Teh Yeni. Ayeuna bagian ke-20. Ulah hilap pamirsa, like sareng subscribe-na kangge ngarojong dongeng Liwung Teh Yeni bagian ke-20. Nyanggakeun Liwung Teh Yeni bagian ke-20. Nya beuntal luak leuk nitenan kaayaan nu teu robah dina tetempoan. Panasaran ngalengka luhur jubut nu hipu, karasa tiis kana dampal ngaraksuk mapad satulang suku. Kawas aya nu mawa Sri Tuluy lumampah bruy bray tingkaretip jung kiringna lawang saketeng. Anjing ngadanggong satangtung dirina di sisi lawang. Kenca katuhu tapi teu usik teu nyorah kawas arca, ukur neuteuk kosong ilang sangarna. Liwung Teh Yeni bagian ke-20. Ulah hila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Anu tos subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Rada gempeur Sri asup kalawang. Kalawang saketeng, anjing nganteng teu malire, rupa-rupa kakembangan nyambuang wangi kabeh usik lir mere beja tanpa sora. Sada gamelan gending Jawa ngalagenna kabawa angin sumilir. Jajantung ratuk cahaya marakbak nyaangan patamanan nembongkeun sagala pangeusina. Sedeng ringkangna ngagandeang asup tambah ka jero ngaliwatan patamanan. Sora kidung panganter marengan ibing para bedaya. Terjajantung milu ngageter di piring sada gamelan. Oncor nangtung tengah palataran di lingkung para bedaya. Lir bidadari make raksukan Jawa baheula. Malem mapaes sanggul aring ayana. Karetip inten mapaes jariji pigelang kang kalung reuceum panyipuh nambah mamanis panarik ati. Liwung Teh Yeni bagian ke-20. Ulah hila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Nu teu subscribe atur nuhun, atur nuhun. Urang lajengkeun deui. Sri ngadeg neuteub teu kicep sagala nu kasaksian dina paninggal. Helo kukayaan rea jalma pulang anting nanggeuy rampadan eusi malati jeung kembang mawar. Oncor bau dupa nyambuang kamana-mana. Panempo Sri kawas taya tungtungna. Ret kabelah sisi alun-alun. Babancong tinten tarates inten rinukmi panglinggih. Jirim wanoja sampulur make kembang beureum. Liwung Teh Yeni bagian ke-20. Ulah hila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Nu tos subscribe atur nuhun, atur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Tak kenca solempangan karembong koneng sinjang hideung rereng dodotan buuk ngarumbay wates lengkeh cangkengna geulis najan tanpa mahkota tapi teu eleh reuceumna.
Manehna ngalieu sorot panon Pak Amprok tetep jeung Sri. Sorot seukeut ngandung wisaya najan dibarengan imut manis. Liwung teh Yeni bagian ka 16 ulahila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe na nu tos subscribe nuhun. Semangga urang lajengkeun deui. Turun tina babancong ngaringkang antaranya perkeun ka Sri nu ngacanteng sisi alun-alun. Srog hareupeun sengit mawar ka ambung. Raga Andika teu bisa dipakai ku kula Sulastri. Sorot nembus jantung hatresinya tapi lengkeh teu bisa hocah. Morebat jroning pikir dirinya aya di mana. Baham can engap tapi wujud wanoja geus nyarita. Liwung teh Yeni bagian ke-20. Alhamdulillah pamirsa like sareng subscribe nonton subscribe. Hatur nuhun, hatur nuhun. Semangga urang lajengkeun deui. Bumi niskalat bekawatos satungtung deuleu. Tengetan ku Andika si aya nu wawu nugel. Nu geulis imut laju nonggongan ngaleos tuluy ninggalkeun sedang Sri ngabetem teu bisa nyarita. Jalma beuki pasliwer lalar liwat marawatang geyan rupa-rupa kadaharan nu araneh ngan kabeh tara nu nyorak ti sorak kidung jeung gending ngawirahma pamaring ibing para bedaya. Liwung teh Yeni bagian ke-20. Ulah pamirsa pangrojongna like sareng subscribe na. Nu tos subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Semangga urang lajengkeun deui. Kang Warji, Kang. Sri ngaringkang rek nyamperkeun jirim salakina nu katempo anggang keur diuk bala kecerakan. Yang hareupan meja hidangan. Hesebeleke bari seseleket Sri muru ka lebah Warji norobos jalma-jalma nu pasuliwer ngahalangan jajalaneun. Tempat karamean, tempat suka-suka nu teuing aya di mana. Liwung teh Yeni bagian ke-20. Lahila pamirsa pangrojong like sareng subscribe na nu tos subscribe hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Semangga urang lajengkeun deui. Warji Sukasiri jeung batur-baturna ngalingkung meja bala kecerakan ngasaan kabeh hidangan. Sri hayo kagetraan tapi kawas nu teu kareungeut ku iyana. Gap leungeun Sri ngarangkul tak-tak Warji. Urang lajengkeun deui. Sareng saha Kang? Kunaon? Warji ngaliuk Pak Amprok tetep jeung salakina. Sri nungku baham ngalepaskeun rangkulan nempo getih ngalembereh dina juru biwir Warji. Ulahila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe na Liwung teh Yeni bagian ke-20. Nutu subscribe nuhun. Semangga urang lajengkeun deui. Leungeun ngajiwir sakeureup daging tanpa diolah. Beureum kawas marus baseuh ku getih.
Akang, astagfirullahaladzim. Sri undur lemah inggeng sorak kidung. Sada gending eureun ganti ku seahna angin. Bajra nuak ngawi kayaan. Sri ngoceak lumpat teu puguh tujuan nyalamatkeun diri. Barung kalimah takbir teu liren tina bahamna. Leuweung teh Allahu Akbar. Akang, Kang Warji. ruas jeung sieun pangliwatan nutup pikir jeung kasadaran. Dawam tetep ngalagu takbir tawis batin na genggeman nu maha kawasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sri lumpat sakalumpat lampet, silih badug, silih tubruk jeung jalma-jalma nu sejenna. Lemah inggeng kawaskeun aku lindung. Angin bajra beki motah ngancurkeun palataran endah anu keur hiburan. Tetapakan necak lemah nu enyak lada leueur tapi kawas ngadampal cukup tejo cara mimiti tati Sri. Tapi Sri can bisa malire kana kayaan. Tujuan ukur nyalamatkeun diri ingkah ti eta patempatan. Sorot ngakempur ka tempo di kaanggangan. Sri lumpat muruket ka eta cahaya. Liwung teh yeni bagan K20 lahila pamirsa pangrojona like sareng subscribe mah nuto subscribe hatur nuhun. Semangga urang lajekeun deui. Angin bajra ngancurkeun nu aya mangpengkeun awak Sri. Moleang ngakubrak ninggang hambalan luhur cai nu umpal-umpalan. Sri ngoceak. Awak ngagibrik ngarasakeun ketirna kayaan. Astagfirullahaladzim. Sadadung anu nginhak nembalan Sri nangtung bari culang cileuk. Angin ngagelebug ngapungkeun sagala nu kabawa ku kuatna. Plek-plek sakeureut daging ngadupak pigeuleungan Sri. Direret aya tapak getih baseuh cepel. Memurag dipulung dititenan Sri ngocak ngalungkeun deui nu dicekelna dengan orok samet digelang ngagepluk. Sri cerik tuluy lumpat bari tiba baranting. Awak ngagebluk sabab suku tajong. Maksakeun hudang nu nginghak kadenge deui awor jeung gelebugna angin.
Sri ngarahu. Ngabebenang renghapna nu karasa ukurna ti koro. Sri ngagurubug setengah luncat bari nitenan tatapakan. Panon molotot baham calawak ke jantung asa rek coplok. Liwung teh yani bagian ka-20. Lahila pamirsa, pangrojongna subscribe, like, jeung komenna. Hatur nuhun nu subscribe. Semoga urang lajengkeun deui. Awak ngageter tur norok tok ilang kakuatan. Sering ngudupruk andiprok deui luluhureun tatapakan. Nu ceurik nu gerengan menta tulung reang sedeng sering ngocak teu kawawa ku rasa keeu. Ampun Gusti ya Allah. Dampaleungeun nutupan pameun nyumputkeun paninggal. Liwung teh yani bagian ka-20. Lahila pangrojongna pamirsa. Like sareng subscribe-na nu teu subscribe. Astagfirullah Gusti nu agung tulungan abdi. Koleang prug hawak Sri dipangpengkeun deui ku angin bajra. Ragrag hareupeun lawang saketeng hanca kopina pamirsa. Hatur nuhun utos ngeringan nyakseni dina carita dongeng Sunda Liwung teh yani bagian ka-20. Yantos dongeng Liwung teh yani bagian ka-21 enjing anu ulahila pamirsa like sareng subscribe. Untuk subscribe hatur nuhun.